Kunirangan dika. Iya, Anom. Aya naon itu Bapak Panglima aja. Aya naon Bapak Panglima? Muni reueus abdi Anom keneh, kasep keneh. Saya kasep. Terima kasih Anom keneh. Daya sawadeun. Daya sawadeun gagah sakti mantraguna. Nya. Nya cak kitu aya anak hiji maka didik. Tapi aya anak nunungan ing bedegong. Ya. Da sagala rupa oge kumaha indung bapana. Kumaha? Kullu mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih. Tah eta. Jadi kumaha indung bapana dek di Yahudikeun, dek di Nasranikeun. Kumatak lamun anak baong bedegong teh kumaha bapana. Mati luhur dipikir mah. Umat luhur mata kula nyarek lamun anak bedegong teh bapana heula mun kitu ge. Naon sia teh? Naon bapak? Ngarenyem mah. Make jeung kumaha bapana sia? Nya cu. Ulah heureuy jeung kolot Bapak Mali. Ngai aing kudu heureuy jeung sireum. Aing kitu teh mah bener lah. Bapak teh dikit-dikit geda burung palung bodoh gelo oge. Sikatulah kita naon. Bapak mesin ini tigigir. Ulan Astajingga wala. abdi bulan abdi Anom Beja tidak menang dipersaya. Kaula bieu geus gempungan sareng Kakang Anterja, Kakang Jakatawang, Dimas Abimanyu. Pikeun nyiapkeun tanaga jeung pikiran. Sabab ieu beja beuki nyebar hasil juru talungtik. Yen Kakang ngalaka Surabaya teh mapak balad pikeun ngagempur urang. Waduh, ngagedean di perang kieu. Mulai jadi rongkah kieu kan. Nya, jeung ieu deh di pihak Gusti Batara anjeunna teh pan pengaman dunya itu na ngajadog wae nya. Lain daya perhatiannya kan. Oh, perhatian pisan. Kos anu ngahajakeun. Sanu teu butuh negara urang mah tuh da melak ngarungkeun rok-rak teh jadi. Bener. Oh, meureun di rokna batur. Oh nya tadi ogo ceuing jadi teu mikir. Di ogo kumaha? Melak sampeu jadi ala kadawak seubeuh. Duh geus. Sasambat seubeuh di berang. Teu mikir da. Matak kita nih katipu kabobodo. Kabobodo katipu. Sumuhun dawuh we tapi negara agraris ngalungkeun rok-rak teh jadi tapi tingkat kemiskinan panggedena. Berapa? Apan SDM na Lemah. SDM na lemah. Oh nya cak kitu deui ngah. Ai insinyur ngagunuk, doktoranes ngeres, sarjana pabalatak. Benar teh. Mana teh SDM unggul. Tapi nah itu bisa mukakeun lapangan kerja. Skripsi na menang meuli meureun. Teuing. Nyata atuh geus. Kumaha tidak wala geus ieu aing mah bisa ngomong deh. Wah sakitu. Ieu tinakan manusia-manusia anu hayang misakeun diri ti nagara Pringgandani teh geus luar tina katangtuan hirupna. Saparatis eta mah. Cek abdi oge. Perlu nu kitu mah digempur bongan sama kejeng pada sana siji dua anu korban teh ti pihak sipil. Kitu cek abdi ge. Lain anu jadi eta teh aya ti pihak urang gara pek newak ka itu ngeula ka itu keuna ku hukum. Hari itu modaran urang teu. Kararago kan. Jadi lieur itu kumaha beuki lieur beuki dieu teh. Heuh. Ai urang kena Apan ayeuna teh keur usum kieu. Jadi positif kali positif sama dengan positif. Ai sugan aing pos hansip. Eta mah kitu. Positif kali negatif sama dengan negatif, negatif kali negatif sama dengan positif. Maksudnya naon sih jadi lieur ka aingna? Oh benar kali benar sama dengan benar. Benar kali salah sama dengan salah.
salah kali salah kabina-bina lain. Kemana wes ya sama? Salah kali salah itu jadi bener. Benar. Nah, jelema pamimpin bener, rakyat bener, pejabat kabeh bener kaitu nage. Benar. Rakyat salah, pamimpin bener, salah. Salah. Lamun pamimpin salah, rakyat salah, bener. Jadi akur kabeh. Kita kudu berdasarkan argumentasi ngomong teh. Nya berdasarkan kumaha? Jelema iman cek agama ieu. Poma maneh ulah milih bapak-bapak maneh, dulur-dulur maneh jadi pamimpin, sakira eta jelema masih kena kupur. Sabab nu kupur lain matak ngamajukeun ka nagara jeung ka bangsa, malah nu kupur bakal ngundang malapetaka. Talamun dipilih ku maneh jadi sarua goblokna antara nu milih jeung nu dipilih. Nu matak ulah nyalahkeun ka itu ka dieu, salah we sararea. Luy ayeuna baralik deui ngomean. Sararea deui. Tepinya. Kuaka tuh baheula maka dipilih, diberi duit. Oh, jadi salah. Salah teteh. Itu demokrasi. Wah. Mun heueuh ge geus waktuna kieu aman meureun. Angere ditumpahkan. Money politik dilarang. Nu nyarek terus keukeuh mah keukeuh we. Da atuh da anjing kabeukina nu kitu. Da bahayana teh geus ngabudaya tah eta nu leuwih riweuh mah. Geus jang. Atong boro abdi tukang beca dengekeun ngomongna teh politik aya mah. Kudu atoh aya masyarakat kitu teh. Geus karonya. Kudu reueus. Malahan sagancangna di dinya teh lamun aya masyarakat kitu teh ngagunakeun lengkah anu konkret. Proaktif kumaha carana pikeun ngaronjatkeun kahirupan masyarakat anu berbangsa bernegara kalayan anu leuwih demokratis make polos eucik Beres tapi itu teh. Perlu cepat tanggap. Nah siapa teh geus kasawing deui teh Datang wae teh kan. baheula ribut Imam Mahdi bakal turun nah mainan bisa kiwari tungguannya Ratu Adil lah kamu bau sungut Mana dijanjian tadina? oh saya tidak piningit ya ciwit teh aya minta doa ih kumaha patung leh ngadoa mangga teh teuing agan mangga mudah-mudahan naon pihak perjuangan ieu cing tiasa ngawujud mung sarangan we ku ikhlas sareng ridho teu aya dendam dina manah ieu mangrupakeun kewajiban saur kacamata agama mah inamal amalu biniat ari amal-amalan teh kumaha niat ari panginitan cekelot baheula ulah tina durukan kaituna bisi jadi ruhak jeung jadi lebu menya ini tidak durukan itu eta sok nentang wae atuh itu kira-kira na bakal sadar moal saha teh nun kakang ngalaka Suraboma ih tiwu kacongo-congona ku amis puhuna parantos gamos laksanakeun perjuangan heula ngalilieur batur aki-aki cing bener atuh urang kedut ngomong teh lieur ka uing ge naon sia teh Sutija bakal sadarna dijawab ku tiwu da teu nyambung tah sia na basa naon be teh Kapangi. ya basa Sunda teh teu ngarti sia teh teu tuh bangsa Sunda teu ngarti kana ngomong Sunda Eta kurang sunat. deudeuh ya jati kasilih ku junti Benar. da teu nyambung atuh ngajawab sadar jadi tiwu hartina tiwu kacongo-congona ku amis teh puhuna parantos gamos dunungan parantos teu uninga komo jisim abdi jelema bodoh
tak gitukeun abe ngarti erek kan bisa cepat ya bro Daing yang anak dengan kuntulan we. iya lamun batur can tamat ulah waka di debat ulah waka disalahkeun ieu mah tuda karek ngomong bid'ah sabab bid'ah teh ka neraka aya kulu bid'atin dolalatun binar binaraka euy teh iya mangeran ka hadis teu kieu ka Allah geus sok mangeran magena teh naon teh sia ngomong teh eueuh tina hadisna teu soheh dina ayana ge aduh murid Panderplas murid si Senut kentos yang ngaranna aya Raden Putra Bang Prabu Doib aduh ngumatak la ilaha illallah ulah mangeran kana Quran yang si mangeran kana Quran aya nu teu bisa maca digeunggeureukkeun dipegang ewa mangeran ka Quran teh mangeran ka hadis dina hadisna cempad cingka Allah ngasok mangeranna nu kagungan welas asih beh nikmat aya nu teu bisa maca Quran datangan bere beja make dasar welas asih tuh mangeran ka Allah ulah mangeran ka Islam nah aya nu lain Islam nepi ka geuleuh nepi ka dibom jadi batur teh antipati lain jadi simpati daing mah jihad duh ya teuing ieu otak Lain kan dia aduh ya kurung batok pisan. nyata kitu tanya katarima kuno bodoh mah ulah diremus Quran teh grepeh naon sih diremus ieu mah domba di paraban jukut riut dihakan jukut ieu dilegleg ulah diremus tapakuran nu jero Pikiran. kalayan memeh maca Quran teh tak udan heula a'udzubillahi minasyaitonir rajim kitu aya a'udzu teh asa tina kecap a wa da jadi teh naon sababna sabab harakatil wau ilal aini jadi harakatna wau teh ditukeurkeun kana ain pasoropa maka suruh a'udzu ay aqdiru hartina kedewasaan kudu geus dewasa bangsa urang teh ulah keur dieu kitu tangka kai diletik-letikeun disebut bonsai dikerdiekeun pantes halus jadi papaes ai otak dikerdiekeun da ngarusak sararea ngebahayakeun itu ulah jadi bonsai otak teh nya nya itu dengarti aing Aku udah aya rengkol wae. Rengkolna teh Itu nu pondok Ramat. sakitu timbalan tade sing hati-hati teu bebeja kaulah ka kolot sabab anjeun geus legok tapak genteng kadek Doa di pandangan. malahan beja tinu menang dipercaya Semar dunya masih keneh genjelong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye wa geus kumelenang di dunya ya Si eta mangan uah we. si ieu golongan naon ya Deui. Deui alila naon. sagala teh dicempat we Bener budaya hadisna wae eta dunya masih keneh genjelong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye Semar geus kumelenang di dunya eta nu jadi lieur teh nah cenah bare teh abruk-abrukan manehna teh tuluy heupan manehna mimitina cenah nu kumelenang di dunya heuh tuluy kahujanan keur lempangan teh tuluy ngiuhan dina saung mulang tarima we ka saung diciptakeun saung teh jadi dewek ai kitu nu teu ngartina eta manehna nu kumelenang di dunya mimitina ngiuhan di saung ai nu nyieun saung saha ka eta nu jadi lieur teh aing mah
Eta dari pemikiran teh meureun baheula teh saung teh make bedog. Saha nu nyeun gaji jeung bedog. Eta lieur aing mah. Dulu make awi. Cing, wah teh naon atuh? Nah, make syuri. Da jeung nya na uing mah. Halus jang. Kritis gitu tah. Geuning kitu kritis dina alam modern mah. Kudu nyata wae teh. Heueuh atuh. Nu teu ngarti teh saung nya meunang saha. Pan jadi abdi. Heueuh atuh nah lain mikir sia teh. Eta sumpah. Sumpek pisan sia. Pekat teh nya. Saeutik pagawean manusia aya nepi ka sadunya ku pagawean eta jelema bisa hirup. Naon si Edison? Eta urukan teh. Sabaraha juta urang anu bisa manfaat tina eta ladang mikir manehna. Tuh, Edison. Naon agamana? Deui. Geuning dipake ku sia. Naon? Eta saana listrik. Nu dianggap kafir ku sia teh. Dianggap Yahudi depan. Tapi heueuh sieun. Sia teh lain saung niuhan aing. Dia teh dijadikeun teh tina saung, nyaeta saungeuk. Saungeuk. Saungked. Tidak nikmat nu sakedeung sia teh. Nah, kudu dibejer-beaskeun sia. Tadi dinya harita teh dunya teh keur genjlong. Budahan batu teh. Beye. Cing. Jarum sapotong dipake ngajerumat jagat teu sangka kieu jadina. Eta urukan. Arti teu. Ya, eta jarum sapotong eta jagat di jarumat. Jarum sapotong dipake ngajerumat jagat teu sangka kieu jadina. Jorang teh. Oh. Naon teu tina sakitu? Heeh. Kareka hati. Lain banyak kareka. Ya, la ilaha illallah. Kareka harti sia teh mah. Baru ngalikeun teh jarum sapa tahu. Ampun, ya otak nepi ka kitu. Lain mereka kulat-kulat teh otak teh. Matak diwajibkeun tapakur, tadakur jeung tasakur teh kitu. Jeung matak cekuring Quran ulah dileg-leg ge. Ieu mah diremus. Sorangan. Karek maca taud asa geus nepi. Asa geus pangsuci. Pada jauh keneh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Heeh. Pan kitu. Can nepi teteh. Can nepi ka mana? Kana amal. Pan a'udzubillahi teu a'udzubillahu. Alif lam nage alif lam li jinsi. Izin sih. Artina tuduh kana gawe. Buktikeun na gawe. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karek hartina tah mah. Harti. Wajib gaweana kumaha carana nyalindung teh? Jeung ka saha nyalindung teh? Ya ka Allah. Nah make nyalindung ka Allah. Heuda nya dan nu kagunganna kana naonana? Nyalindung teh tuh. Pan loba tah. Kudageun teh. Kana rahmat da pitulungna. Nah apangna nyalindung? Naon atuh? Sabab dari godaan setan yang terkutuk. Saha nu dikutuk? Setan, usaha, wallah, iraha. Nah, saya temen kata terusan. Kada kudu tamat atuh. Ulah ngabutut bangkong ilmu mah. Kudu nepi ka mata holangna atuh. Wah, we mah. Di Malang. Tak kitu Pak. Eueuh jeung euy. Ya kudu tanggung jawab. Heeh, aing teh nyalindung teh ka Allah dari godaan setan yang terkutuk. Saha nu terkutuk teh? Nu terkutuk setan. Kusaha dikutukna? Wallah, iraha, baheula. Baheula kumaha? Apaan aing teh percaya kana keterangan? Baheula dina nalika para malaikat dipiwarang sujud ka Adam. Kabeh sarujud, ila angin. Malaikat nu hiji tanu teu sujud. Saha? Ke malaikat.
malaikat musyarafah. Terus tidinya menang gelar manehna saurang naon ablasa bedegong. Jadi hartina ablasa teh bedegong iblis kadinya. Gitu. Jadi bisa dikutukna walau baheula ari ayeuna nya dikutuk keneh usaha walau nah aya Allah dendam blok. Lain jadi apa? Lain kuring mah nanyakeun. Aya Allah munak-munak. Aya Allah unek-unek ti baheula nepi ka ayeuna ngan ngutuk terus. Ai setan menang saha? Menang Allah. Nah tuh geus eueuhkeun aya rek dikutuk terus mah. Musyrik ya. Oh. Kafir. Ya, saya tahu. Di podaran bae sebab jihad deui. Saya tahu jawab apa ke? Ya, keur dieu. Watir kuku patok teh. Sia. Berarti lamun kitu mah keterangan teh salah. Tong nyalahkeun keterangan da beri maka aka. Aing teh nyalindung kalau tidak godaan setan terkutuk. Saha nu dikutuk teh? Setan. Ari ayeuna dikutuk keneh. Usaha walau. Nah eta Allah terus-terusan kitu. Ngunek-ngunek. Kumaha jadi lieur ieu. Tanu matak agama mah lain keur nu lieur. Keur nu mikir. Kumaha tuh? Kata-katana atuh grepe. Abdi nyalindung ka Allah dari dina bilang-bilang godaan setan nu dilaknat saha tah setan ta eta akate ka setan wae salah larap basa mata kudu apal kana hukum basa ge kumaha atuh Udin dagang bonteng dibeli ku Ubro bontengna teh bontengna Ubro geus boga bonteng meunang meuli ti Udin tuluy ngarujak saha teh Ubro teh geus didahar ku Ubro nyeri beuteung alatan dar bonteng nyalahkeun ka Udin teu da Udin mah dagang tah kitu. Jadi eta Ubro nyeri beuteung teh alatan dahar bonteng rujak bonteng lada teuing menang meuli ti Udin dek disalahkeun Udin moal ada si Udin medagang ceuk Udin teh meureun da beri medagang na maneh nu meuli heueuh aya kitu kumaha teh maksudna dari godaan setan yang terkutuk saha nu terkutuk teh setan ta eta ka setan deui naon itu blok aing segi geus lieur teh dikadek ya Ada babari amat teka pikiran dari godaan setan yang terkutuk data jangan banyakkan ku si ahli ya godaan setan nu ngalantarankeun terkutuk teh ceuk setan teh naha da aing mendagang tong nyalahkeun ka aing da hak aing tah mah grapek debat jeung setan diajar minangka we kuring setan kuring teh mawa dagangan kuring teh sirik pidik jaya kaniaya iren parasten dudupak rumpak ngupat simuat ujug ria takabur nyaci maki siksik melik tekaupan tepayaan pedit sap jahe buntut kasiran dagangan kuring setan bade ieu tak aka manusia boga hak di naon nyaahan dedehan welasan asihan kuring dagang ka aka ceuk kuring teh bade sirik bade pidik bade ngewaan bade kuak paok dihakan tak kuaka saha nu terkutuk teh nah jadi aing gini eta make nyalahkeun setan naon teh ieu jadi aing euy kudu kacelongan meuli
heuh ye nu mata kudu make polo ge kitu ngaji da boga dibeli da hak urang mah nyaahan atuh naha sirik pidik diakan pakah eta nyaka nu jadi terkutuk teh dari godaan setan yang nu matak tagenya la ilaha illallah nya eta udah ulah kagoda nuhun bala sawangsuna ini alingan oh iya auzubillahi minasyaitonir rajim teh karek masa eta can dihartikeun sabab nu bakal ngaraketkeun kana rasa manusa teh basana moal aya di nu bakal apal kana basana bangsana tanu mata kudu apal oge sehingga budaya teh basa urang teh ulah gengsi nu meh ngajedog di komplekmu ngomong bahasa Sunda hehehe nyindiran aing ah nu meh aing sok ka komplek apa ketiting di bumi asli rimbung udah ka komplek di mana nama dagang sayur kudu tamat euy ngaji teh pogo we ulah sumogol bahaya bismillahirrahmanirrahim bahasa Arab teh sok pindahkeun kana bahasa urang dengan nama Allah yang maha murah lagi maha penyayang karek Sundana da bismillahi henteu bismillahu kana ya Allah ya ilahi ya Allahu zieur deui wae heueuh lamun hitung-tungna teh kana gawe mode innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh butuh gawe heueuh aya nu maot pan lain aya nu maot wae sok hartina asyhadu Allah mulang ka Allah tak kitu kumaha prakna heuh aya nu maot teh innalillahi wa inna ilaihi kitu tah salah teh lain kitu wae kumaha lamun aya nu ngabatong pasaran jauh innalillahi we teh nyaho pasaran medek diomean jadi asa ti Allah mulang ka Allah lamun urang dek neungeul batu ieu leungeun geus ngangkang inget coba kembali ieu leungeun kepada jalan Allah tong tulus genti ulas asih ta eta migawe da mulus nu kitu sok lamun urang dek ngagarong tong tulus keun bae karek niatna mah can dicatet prakna nu silaka mah oh kicunya coba kembali kepada jalan Allah setiap saat dek niat goreng dek niat kumaha oge oh kembali ayatnya dengan nama Allah itu yang murah bisa yang cuma dengan nama Allah yang maha murah lagi maha penyayang aka ngadunungan kadawala cepot ngadunungan kadawala cepot sangsara kuring jelema beunghar asileng kan ngadudungan ka dewek sileng dewek beungharna oh jadi atuh lain kitu-kitu wae mungnya lain pilagi karek ngalamun oge geus sirik ada dapat contoh kan bayar tinggal kurang mah mung ini ibu sangsara nyati sangsara mau disapirakeun betul cepot teh jelema beunghar bro di juru bro dipantong ngalayah di tengah imah tak kuring karek menang beja atau kan begitu beli mobil dia bawa mobil tak boga dina teras porsi jung kelit jung gedang teh kelempung udud sampurna asiknya rame-rame ijo oh beunghar we beunghar pemajikan ada gelis kudu dipuji kan panona hiji gelis apa gelis montong nyindiran tetangga dekat pemajikan opat cenah garulis opat pemajikan garulis saroleh alhamdulillah dawala teh jelema heureut pakeun pungsat bahan dieu tuh ragap teu aya
kuring datang ngadunungan ka cepot ku cepot bongan cepot teh welas asihna gede dina hatena kuring ditarima sagawe-gawe kuring di dinya hiji mangsa kuring teh dititah nagih sabab cepot teh ngahutangkeun ka Semar teh tong lain bapak aing lain dengeun ibaratkeun biasanya we dengeun nya dengeun ibarat sok titah kuring nagih hei dola pang nagihkeun ka si Semar euy teh Pak lain meurina dongeng lain dikeuna lain batur coba minaka siapa si Semar teh boga hutang euy ayeuna can bayar ini dawala dawala teh ngadunungan ka cepot ku cepot dititah init na dawala dengan nama saha dengan nama cepot bagus ucapanana nurek ditepikeun ucapan saha ucapan cepot sabab dengan nama cepot halus lengkah cepot maksudna maksud cepot lempang dengan nama cepot sabab cepot teh maha welas maha asih hei dawala aya awewe ngagupayan dawala bogo sabab keur diuk dina golodog ping-pingna ngajorelat si dawala mengkol jadi lengkah saha lengkah awewe nah diheureyan ku dawala jekuk dawala diteungeuh ku salakina balik deui ka dieu nah sia dititah ka Semar jadi ka awewe goblok kitu pan tibatan menang pala kalah menang palu nya aya pitulung heueuh kitu ai dina hate dengan nama Allah yang Maha Murah Maha Asih nah dina hate berdengki ai dengki dengan nama saha setan nah apa tongong-tongong la ilaha illallah jadi dengan nama Allah tetekadna ucap lampahna ulah leupas tina Rahman Rahim welasan asihan la ilaha mati daya mah dijieun doa wungkul ari hate tetep dengki aya ngaran-ngaran doaan yadu unhu jadi unhu didinya ulah bimana menta lamun aya unhuni astabjilakum tapi pengabdian sabab memeh wa iya kana stain iya kana budu heula pengabdian heula sok cing sason sosok jadi lamun tidak dengki mah eta teh dengan nama setan paingan tumaran hati mata kula dijieun doa wungkul atuh ai doa wungkul mah melaksugan di tanah lamun dicebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing jelas teu saluhureun teh sana pun ninggal mah ada aya eta nuhun euy nuhun sawangsuna teu sangka si dawala cuma ngaji na sia teh apaan Asep Wawan Curug Canung beres aja Asep atuh alah naon akang Gusti Prabu kula ka dieu ye leres jalana lah doh bahaya aduh pot pas kan ya musuh awas siap siap